Kareta nu terus kebat Hadi AKS ieu kareta berterus nyemprung dina peuting hideung meredong. Kapan urang geus gilig indit bari mikul pangharepan. Miang jeung tanaga panyesaan jeung kesang geusat karita akna urang hingga nyiar lembur nu ngempur keneh ku bulan nyusul tanah nu beus juu cinyusu di dieu di lemah cai pangancikan geus eueuh lahan satabek jeung langit satiung pikeun nyeunghap terenghapan. Tapi terus mangprung ieu gerbong ngahudangkeun ka keung nu tinju ringkang barang deui peuting deui nyak kaditu katebeh wetan kawas rek nguru balebat. Tepah mana ari halte pangeureunana taya nu bisa nuduhkeun da puguh teu kaimplang lebah mana urang reureuh. Balok demi balok tatak besi nu ngadingding terowongan nu manjangan lulurung waktu jeung sinyar-sinyar abad nu hurung geus kalarung kaliwatan. Kareta terus ngahegap bapai rel ka tepi wiring gumuruh nyarang lembur demi lembur nu araheng. Di saban jendela urang ngan bisa reuteuh enco bumi paninengan. Pakeponan tingrung gunung jadi beton. Asawahan tinggurilat jadi wajah. Walungan modal pusara bangke orok rejeng rungkang tatangkalan jalma-jalma racet ngarelun jadi haseup nu harideung anteng nyakaran pasir kudong jeung gunung-gunung nu daroyong. Rek kebat